Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in ari saban-saban perkara, alamun eta ngabogaan tanda, ae liwaun tegesna panji atawa naonnya simbol atau bendera, wa alamul imani sareng ari tandana jalma anu beriman, as-sholatu nyaeta sholat. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap perkara pasti ngabogaan ciri atau ngabogaan tanda. Supaya naon? Setiap perkara ngabogaan tanda supaya bisa dibedakan antara satu sama lain. Nya kitu deui iman moal bisa dibohongan, bisa dibedakan mana anu bener-bener iman jeung mana anu bohong kaimananana. Kumaha cara ngabuktikeunana seseorang iman atawa henteu ka Allah? Atawa kumaha carana membuktikan keimanan seseorang? Tingali sapopoena daek henteu ngalaksanakeun sholat. Margi saur Kangjeng Nabi, sholat teh sebagai tanda atau simbol keimanan seseorang. Salah satu hikmahna sholat dijadikan simbol ku Kangjeng Nabi bagi keimanan seseorang, karena sholat merupakan ibadah anu paling utama dan menjadi tihangna agama. Sholat oge merupakan bentuk penghambaan kepada Allah secara langsung dan sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalma-jalma anu selalu menjaga sholatnya dengan baik, eta menunjukkan keimanannya sangat kuat. Sedangkan jalma-jalma anu melalaikan sholat, kemudian berani ninggalkan sholat, bisa menjadi indikasi lemahna iman seseorang, atau bahkan bisa menjadi indikasi leungitna iman tina diri seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Nu matak wayahna sholat masa kumaha sibuk, sakumaha capek, tetap kudu dilaksanakeun. Bahkan kabeh dituna sakumaha bahagia orang di dunia, sakumaha sulit orang di dunia, tetap sholatna ulah wani-wani ditinggalkeun. Sebab ketika sholat orang ditinggalkeun, maka khawatir tanda keimanan orang bakal leungit. Ketika tanda keimanan leungit, lebih dikhawatirkan deui coplok keimanan dina diri orang. Na'udzubillah min dzalik. Nu matak ieu bulan Rajab, salah satu bulan anu sangat istimewa dan sangat tepat pikeun mengkoreksi kualitas sholat urang dan pikeun meningkatkan kualitas sholat urang. Sebab salah satu tujuan Isra Mi'raj adalah untuk menerima tugas yang sangat istimewa, nyaeta sholat anu 5 waktu. Lumatak wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha, kudu sararieun anjeun kabeh ka Allah, fis sholati dina sholat. Ittaqullaha, kudu sararieun anjeun kabeh ka Allah, fis sholati dina sholat. Ittaqullaha fis sholati, kudu sararieun anjeun kabeh ka Allah ketika sholat. Ieu hadis teh loba dipraktekeun, ngan salah praktek. Nepi ka kosong masih gitu sabab sararieun sholat. Salah ieu mah. Itulah korban ngaji tekstual teh kitu. Sok salah bae ngamanaan hadis Rasulullah. Secara logat mah bener teh. Kan dina nyurahkeunana salah. Ya Allah ya Rabbi.
Nu matak sing hade urang mah ketika baca hadis Nabi ulah sok gagabah diterjemahkeun atawa dimaknaan secara tekstual hungkul. Sebab tidak mudah mempelajari hadis Kangjeng Nabi teh. Tidak semua hadis bisa dipahami secara tekstual. Terkadang sok aya rahasia-rahasia di balik kata-kata eta. Sandi bisa ngungkap rahasia eta ya para ulama anu tos memiliki tingkat keilmuan anu sangat tinggi. Komo deui ketika menerjemahkeun Al-Qur'an. Ulah gagabah kudu nanyakeun heula ka ahli tafsirna supaya urang ulah sampai salah nafsirkeun Al-Qur'an jeung hadis. Kudu kumaha tu ari sieun ka Allah dina salat teh. Saur Syekh Nawawi ai bitaklimi arkaniha, tegasna dengan cara mempelajari deui rukun-rukun salatna, kaji deui pelajari deui rukun-rukun salat. Bisi aya rukun salat anu katinggaleun ku urang atawa bisi aya rukun salat anu teu sampurna dilaksanakeun ku urang. Pelajari deui mumpung momenna sangat tepat nyaeta di bulan Rajab. Wa surutiha nya kitu deui pelajari deui syarat-syarat salat. Wa hayatiha sareng sunnah-sunnah hayatna oge diapalkeun deui dipelajari deui. Wa ab'adiha nya kitu deui sunnah-sunnah anu ab'adna wal ityani biha fi awqatiha sareng ngalaksanakeun salat tepat pada waktuna. Etalah anu dimaksud ittaqullah bis shalah wa takrirul jumlati salasan sareng diulangina eta kalimat nepi ka 3 kali ku Kangjeng Nabi. Ittaqullaha fis shalah eta teh pikeun nambah penguat, pikeun nambah taukid saking ku penting-pentingna urang marhatikeun urusan salat. Ulah sampai salat urang sia-sia gara-gara teu sampurna ngalaksanakeun rukunna. Ulah sampai salat urang ngan kur menang kacape doang kusabab syarat-syaratna tidak terpenuhi dengan sempurna. Iyalah anu dikhawatirkeun ku Kangjeng Nabi. Ulah sampai salat umatna sia-sia karunyangeun Kangjeng Nabi teh ka urang. Ngan urangna kadang-kadang sok sotoy. Salat teh kumaha urang bae? Ngangkatkeun leungeun ketika takbiratul ihram atawa takbir intiqal sangeunahna sangeunahna urang embung we macaan kitab teh kumaha si carana ngangkatkeun leungeun anu sampurna anu bagus. Sok sanajan itu teh perkara sunnah tapi tadi teh ya kan ittaqullah bis shalah kudu bener-bener teliti ngajalankeun salat. Termasuk sunnah hayatna dilaksanakan dengan sempurna, sunnah abadna dilaksanakan dengan sempurna, dan nya kitu deui ngalaksanakeun lagi ketika waktu tos sampurna memasuki waktu sholat. Kemudian saur Kangjeng Nabi ittaqullaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang kabehan kudu takwa ka Allah, nyaeta memelihara hubungan baik dengan Allah dengan cara ngalaksanakeun kataatan ka Allah dan menjauhi segala rupa laranganna. Takwa menjadi landasan utama dalam setiap tindak tandukna jalma muslim, termasuk dalam memperlakukan orang lain. Numatak saur Kangjeng Nabi berikutna fima malakat aimanukum kudu sieun aranjeun kabeh dina urusan perkara anu dimiliki ku leungeun-leungeun anjeun, tegasna anu dikuasai ku anjeun. Ai min adamiyin
tegesna berupa manusia wa hayawanin muhtaramin dan hewan anu dimuliakeun. Cariosan Kanjeng Nabi ieu teh mengandung peringatan keras ka urang sebagai umatna, sing hade aranjeun kabeh kudu bener-bener tanggung jawab dan berlaku adil terhadap jalma-jalma anu di bawah kekuasaan anjeun. Contohna istri urang eta teh di bawah penguasaan urang, sing hade kudu adil. Adil nafkah batin jeung adil nafkah lahirna. Nya kitu deui anak eta teh di bawah tanggung jawab urang, sing hade kudu adil kana jadi anak. Adil dina memberikan pendidikan, ulangan pendidikan dunia melulu diajarkeun ka anak, ari pendidikan akhirat nol teu diajarkeun sama sakali. Diajar matematik nepi ka unggal peuting, budak diga kesek ngajar ngitung, ai diajar salat mah marmungeun ieu eta mama teh. Ngang teh ditanya, "Naon mak make embung ngajarkeun salat puguh mah teu bisa?" Tanggeus kolot ibu teu bisa salat. Aneh aing mah. Artinya kitu di bapakna. Embung ieu ngajar salat ka anakna teh. Malahan sakalian ditanya ku anakna, "Pak, ari syarat kunut subuh geuning, syaratna naon bae?" Kumaha jawabna? Lah, sia sakala rupa kunut ditanyakeun, puguh aing kaberangan bae salat subuh teh tara kunut ieu. Ya Allah, jero. Teu adil eta kolot. Teu adil dina mere pendidikan. Atuh kabeh dituna, lamun urang beunghar terus boga pembantu, boga karyawan, hati-hati ulah sampai nyepelekeun hak-hak karyawan jeung pembantu, jeung ulah sampai wani-wani berbuat tidak adil. Perlakukanlah karyawan, perlakukanlah pembantu dengan sebaik-baikna dan dengan seadil-adilna. Atunya kitu kabeh ditu namun orang jadi pemimpin, misalna Kang Usman jadi presiden atau Kang Jejen jadi presiden, sing hade ulah sampai tidak adil ka rakyat, ulah sampai naikkeun pajak di tengah-tengah rakyat keur cara rekak, karena akan semakin menambah penderitaan rakyat. Nu akhirna rakyat asa kecekek gara-gara datang tahun baru kabeh harga milu baru. Kacengek-cengek hargana pemiluan naik jadi harga baru. Karena ya leheungna keneh sih tarif listrik diberi diskon 50%. Leheung lah jangan nambah meuli cengek. Ya Allah, ya Rabb. Simple anu dipikirkeun ku rakyat leutik mah cengek teu pira jeung tarasi asal ngeunah dahar jeung sambal. Teu mikiran apartemen, teu mikiran mobil rakyat leutik mah. Eta we kudu diusahakeun kita jadi presiden teh, cengek jeung cabe ulah mahal teuing. Subsidi eta cengek teh. Ulah BBM we nu disubsidi teh. Ya Allah. Gusti Agung. Ittaqullah kudu sieun aranjeun kabeh ka Allah fid dha'ifaini terhadap dua jalma anu lemah. Mana dua jalma anu lemah teh? Almar'atil armilati nu kahiji wanita janda, sing hademun urang deket jeung janda ulah sampai dilalaworakeun Kang Anas, kudu dimanfaatkeun dengan sebaik-baikna. Komo mun herang keneh mah. Ae tegesna al-muhnajatil miskinati, tegesna anu kudu diperhatikeun teh janda-janda anu sangat butuh jeung miskin. Allati la kafilalaha, tegesna janda-janda anu teu bogaeun penanggung jawab nafkahna. Kade ulah diararanteup, perhatikeun bisi aya janda teu bogaeun beas. Perhatikeun bisi aya janda teu bogaeun pulsa. Buru-buru eta santuni ku urang mun boga. Mun teu boga kumaha?
pangmintakeun ka RT jeung ka RW sebab tanggung jawab eta rakyatna ulah nepi ka aya rakyatna teu dahar cek RT teh puguh ka aing ripuh cenah lah saeutik-seutik ka urang saeutik-seutik ka urang gaji leutik atuh tah sama ka daek wassabil yatimi sareng aranjeun kudu hati-hati ka Allah kudu sieun ka Allah dina urusan anak yatim ulah sampai ngalalawarakeun anak yatim ya Allah ya Rabbi nu kumaha atuh ari budak yatim teh Kang Herman sebab ayeuna mah loba anu ngaku-ngaku anak yatim kolotna sih teh anak mah datang ngarti naon ieu cenah incu yatim ari yatim teh aya sagiri tegasna budak leutik alladzi la abalahu anu teu begeun bapa dakaron kana arek eta teh budak teh lalaki au unsa atawa awewe perhatikeun ieu ku urang ulah sampai di kampung urang aya anak yatim anu teu kaurus baik daharna baik sakolana pokona dari segi kehidupanna sing hade kudu disejahterakeun tugas negara eta teh euy dengan orang ulah ngandalkeun negara da puguh negara teh loba hutangna tuh jika tuh orang sing hareudeung ieu mah ulah satik-ketik cenah ieu urang ajukeun bu aju-ajukeun lieur negara oge loba hutang mending urang bae naon kitu ngaranna teh inisiatif ketika orang boga milik rezeki tinggalian mun bisa mah komo RT RW mah catet anak-anak yatim di daerah urang teh terutama anak yatim anu miskin ari nu beunghar mah ya puguh ieu aya tanggung jawab ieu miskin ya perhatikeun catet papaya unggal minggu unggal bulan bisi aya nu teu kaurus pendidikanana bisi aya nu teu kaurus kesejahteraanana kesehatanana dan lain sebagainya ieu dua golongan jalmi anu kudu bener-bener diperhatikan ke orang kabehan sebab ieu merupakan wasiat amanat ti Allah sareng amanat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul Baihaqi parantos ngariwayatkeun kana eta hadis anu dieu saha Imam Baihaqi an Anas ibni Malikin ti Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu anhu kumaha statusna eta hadis wa huwa ari hadis anu tadi hadisun hasanun eta teh hadis hasan wahwa sareng ari hadis hasan ma'urifa mukhrijuhu anu dikanyaokeun pengeluaran atau periwayatna eta hadis min kaunihi tinayana hijazianan ti ulama Hijaz Syamian atawa ti Syam Iraqian atawa ti ulama Irak Makian Mekah Kufian atawa Kufah wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu laksanakeun salat ku aranjeun kabeh kama raaitumuni sakumaha anjeun ningali kaula ai alimtumuni tegasna nganyahokeun ka kaula usolli dina waktu kaula ngalaksanakeun salat. Hadis ieu mengingatkan urang sadayana betapa pentingna urang mengikuti sunnah-sunnah Kangjeng Nabi dalam berbagai ibadah, terutama dalam menjalankan ibadah salat. Hadis ieu sekaligus menegaskan bahwa salat teu bisa sakumaha urang, teu bisa kumaha sakahayang sorangan bae teu bisa, tapi urang kudu bisa ngalaksanakeun salat mimiti gerakanana, bacaanana dan segala rupana ibarat urang ningali Kangjeng Nabi nuju salat.
kudu percis seperti itu. Itu mencerminkan komitmen umat Islam untuk mengikuti ajaran Islam anu murni dan betul-betul bersumber di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika orang melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti orang terus menunjukkan penghormatan dan ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sareng menjaga supaya ibadah sholat orang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan anu jadi pertarosan kumaha carana orang ngalaksanakeun sholat seperti orang ningali Kangjeng Nabi sholat. Karena hese jeung moal mungkin. Naon sebabna? Kan orang sareng Kangjeng Nabi beda zaman. Para sahabat anu hidup sejaman sareng beliau, alhamdulillah tiasa langsung ningali Kangjeng Nabi ngalaksanakeun sholat, sehingga dipastikan sholatna para sahabat sempurna percis sesuai sholatna Kangjeng Nabi. Akan tetapi bagi orang nu hidup di zaman ayeuna, orang moal mungkin tiasa ningali Kangjeng Nabi secara langsung, kusabab kitu teu aya di jalan. Supaya sholat orang betul-betul sesuai dengan sholat yang dilaksanakan ku Kangjeng Nabi, orang kudu daek nanya ka jalmi-jalmi anu tos tepang sareng Kangjeng Nabi. Kudu daek belajar ka jalmi-jalmi anu tos tiasa sholat sesuai dengan sholatna Kangjeng Nabi. Kumaha carana? Pelajari kitab-kitab para ulama. Ikuti salah satu madhab di antara madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ngan di urang kabeneran ditakdirkan ku Allah hidup di tengah-tengah mayoritas anu mengikuti madhab Imam Syafi'i, maka daek teu daek salat urang kudu percis sareng anu diajarkeun ku Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di antarana tertulis jelas dina kitab Safinatus Shalah, dina kitab naon deui Kasyifah, Kabehituna Takrib, Fathul Muin, I'ana, loba we lah kitab-kitab karangan ulama-ulama Syafi'iyah anu ngabahas tentang sholat. Nah, ketika orang terus mempelajari tata cara sholat melalui salah satu madhab, maka insya Allah sholat orang sesuai sareng sholat anu diajarkan ku Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nu patak sing hade ulah diikuti ulama-ulama anu anti madhab, ulah dituturkeun ustad-ustad anu menolak madhab, ulah urang mah ulah kabawakeun. Sebab lamun tanpa madhab, tanpa mengikuti madhab, rek kumaha carana urang mengetahui tata cara sholat, rek kumaha carana urang mengetahui tata cara ibadah-ibadah nu lainna. Nu matak tuturkeun bae ustad-ustad, kiai-kiai anu masih berpegang teguh kana madhab anu opat. Bade Imam Hanafi mangga, bade Imam Syafi'i mangga, bade Imam Hambali mangga. Nu mana wae? Ngan ulah sampai beda sorangan batur sakampung madhab Imam Syafi'i dar urang sosorangan nyekel madhab Imam Malik hese engke praktekna bakal moal akur jeung lain. Mata kurang mau tidak mau kudu daek mengikuti madhab mayoritas supaya ibadah orang sehari-hari akur jeung tatangga. Ulah sampai parasea gara-gara kunut, ulah sampai parasea gara-gara ngusap wajah. Iya mah betul mah parasea teh marebutkeun gunung emas, imangan parasea marebutkeun kunut teh baheula teh teu beres-beres. Kudu ada lagi bener teh kunut bener nu teu kunut ge bener ngan beda madhab. Itu tuh resikonya lamun orang milih berbeda madhab sesoranganan bakal pagetreng kena. Naon eta pagetreng tah? Orang Banten nyahoan teh pagetreng. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
mantaroka sajalma anu ninggalkeun eta siman as-sholata kana salat muta'ammidan halna bari ngahaja faqad kafara maka sungguh eta si jalma teh geus jadi kafir jiharon secara terang-terangan. Naudzubillah min dzalik. Nu kumaha kafir jihar teh aya istaujaba uqubataman kafara, tegesna kaasupkeun jalma anu berhak mendapatkan siksaan seperti jalma kafir au atawa qaraba ayyakfura tingkah lakuna mendekati jalma kafir atau siksaanana arek sarua jeung siksaan jalma kafir hampir sarua. Naudzubillah min dzalik. Jadi ari ninggalkeun salat bari ngahaja mah eta can kafir, akara kufur. Ai kafir mah kaluar ti Islam, ari kufur mah tingkah lakuna kos jalma kafir ngan masih kene bisa disebutkeun Islam. Fa in taraka jahidan maka lamun ninggalkeun salatna teh dengan tujuan menentang atau menolak liwujubiha kana wajibna salat kafara maka jelas-jelas kafir eta si jalma hakikatan secara hakiki. Murtad teh eta ngaranna meninggalkeun salat bari meyakini bahwa salat teh teu wajib atau menolak karena kewajiban salat maka jelas-jelas eta si jalma murtad yang ngaranna. Naudzubillah min dzalik. Nu mata tong kaget aya jelema ngaku nama Islam tapi manehna ngomong salat mah tidak wajib karena tidak ada dalilnya. Ta eta teh kafaro hakikotan, jalma eta kafir secara hakikat. Naudzubillah min dzalik. Rawahu parantos ngariwayatkeun kana eta hadis saha at-Tabrani, Imam Tabrani rahimahullahu taala an Anasin ti Sayyidina Anas wa isnaduhu sareng ari isnadna eta hadis hasanun eta hasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shalawatul khamsu ari salat anu 5 waktu kafaratun eta teh kifarat atawa penebus 5 bainahun penebus pikeun dosa di antara waktu salat. Maksudna penebus atau penghapus dosa-dosa leutik majtanabatil kabaira selama eta jalma teh teu migawe dosa gede. Ieu kauntungan urang sebagai umat muslim beres salat subuh teu karasa atawa teu kahaja ngalakukeun dosa leutik engke datang waktu lohor insyaallah dosa-dosa leutik di antara subuh jeung lohor dihapus. Ya gitu deh, beres sholat lohor urang tidak sengaja atau poho ngalaksanakeun dosa leutik, begitu datang waktu asar dihapus deui eta dosa leutik teh bersih jadina teh selama urang tidak ngahaja-haja migawe dosa. Aya awewe liwat pingpingna ngaburi nyai, ayo we ditempokeun. Ningang digenggereukeun tong ditempokeun atuh dosa. Lah dosa leutik ieu kege salat asar beak dosana tibang nempo pingpingna ulah kitu. Salah kaprah di bae teh ngaranna. Urang mah tetap kudu berusaha sekuat tenaga menghindari dosa sekecil apapun. Ngan mun teh mah aya dosa leutik nu teu sengaja atau poho dilakukeun ku urang, insyaallah ketika orang sholat kabeh dihapus.
wal jumu'atu sareng hari Jumat ilal jumu'ati ka Jumat deui ae sholatul jum'ati ilal jum'ati tegasna ari salat Jumat nepi ka salat Jumat deui kafaratun eta oge kifarat atanapi penebus lima bainahuma pikeun dos saleutik anu aya di antara ti dua Jumat wa ziyadatu salasati ayamin terus ditambah di 3 poe. masyaallah gede pisan kauntungan jadi jalma mukmin teh nu matak sing hade eta iman Islam ulah sampai lesot. Rawahu parantos ngariwayatkeun kana eta hadis saha Abu Nuaimin Abu Nuaim an Anasin ti Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Wa qala al-Ghazali sareng parantos ngadawuh Imam Ghazali fil Ihya dina kitab Ihya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masalus sholawatil khamsi ari perumpamaan salat anu 5 waktu kama salin nahrin adbin gomrin eta teh seperti sungai anu pinuh anu loba caina di babi ahadikum anu aya di hareupeun lawang panto salah sahiji di antara ranjeun yaqtahimu fihi terus eta jalma teh menceburkan diri ka jero eta wahangain ka jero eta sungai kulla yaumin dina unggal poe khamsa marratin 5 kali pama tarawna dalika maka naha anjeun tiasa nempo ka eta jalma ya baqa min darihi masih keneh nyesa kotoran-kotoran tina tubuhna. Mun aya jalma rajin mandi di sungai anu herang sampoe mandina teh 5 kali maka kira-kirana urang masih keneh nempo aya daki moal dina eta awak jelema. Qalu saur Kangjeng Nabi saur para sahabat la syai'a wahai Rasul pasti kaula moal ningali saeutik oge kana daki dina awak eta jalma ku sabab rajin mandi. Qala sallallahu alaihi wasallam kemudian nyarios Kangjeng Nabi fa innas sholawatil khamsa maka ari salat anu 5 waktu teh wahai para sahabat wahai umat kaula tadhabud dunuba eta teh ngaleungitkeun kana dosa-dosa lain arek nyaripuhkeun aranjeun lain salat teh tapi justru salat teh parentah salat teh eta teh bentuk kanyaah Allah ka urang kabehan supaya urang bersih tina dosa. Kama yadhabul ma'ud daron sakumaha ngaleungitkeunana cai kana kotoran-kotoran. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi nu matak datangna bulan Rajab teh memeh sibuk perayaan Isra Mi'raj memeh sibuk ngalaksanakeun puasa sunnah sibukkeun heula diri urang jang checking salat urang sibukkeun heula diri urang ku mempelajari deui rukun-rukun salat syarat-syarat salat sunnah-sunnahna baik anu abadna atawa anu hayatna perhatikeun deui sing bener-bener supaya salat urang teh bener-bener bisa menghapus dosa-dosa urang lain salat teh malah nimbulkeun dosa-dosa anu anyar
matak pantes saur Imam Ghazali dina kitab Bidayah geuninganan salat urang mah ngabutuhkeun kana istighfar jeung kana sedekah. Naon sebabna? Pan eta salatna urang mah bari migawe dosa. Dasar can pernah cenah salat bari nyolong. Tara salat bari nyolong mah. Ngan eta sok loba malaweung salat teh. Keur salat malaweung nepi ka nikmat ngahayal ka ditu ka dieu nepi ka poho batur mah geus sujud ari urang nangtung keneh saking ku nikmat ngalamun. Matak saur Imam Ghazali urang mah beres salat teh butuh deui istighfar cenah euy. Ya minimal 3 kali itulah nu kedul-kedul teuing mah. Ari nu hebat saloba-lobana mohon ampun ka Allah sebab urang rumasa dina salat teh sok loba migawe kasalahan geus puguh malaweungna bating aya sunnahna anu katinggaleuan bating aya rukunna anu teu sampurna dilaksanakeun bating syarat-syaratna aya nu teu sampurna eta lah kusabab urang butuhna istighfar beres ngalaksanakeun wiridan geus salat teh terus urang kudu sedekah jang nutupan kakurangan salat urang sedekah teh nu matak disadiakeun ku DKM Koropak Masjid. Jadi Koropak Masjid teh lain jang gelengkahan hungkul euy. Kudu eusian. Ieu mah ya disadiakeun Koropak Masjid ngan gelengkahan we hungkul jeung dipolototan. Ari dieusian tara. Ya Allah, ya Rabbi. Gusti nu agung bagi katarembong dosa-dosa teh ari keur ngaji mah. Beres we ngaji asa soleh di bae hirup teh. Metakan lamun aya jalma sok soleh, sok pangalimna kaciri teh jalma tarang ngaji geuna teh. Cenah sok suudon antes ieu teh suudon. Memang kitu kanyataanna ari tarang ngaji mah sok asa bener bae hirup teh. Beda jeung sok ngaji. Semakin bertambah ilmu teh semakin tunduk, semakin ngerasa diri lemah, semakin ngerasa bodoh, semakin ngerasa loba salah. Eta ciri jalma nu loba ngaji. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man jama'a sajalma anu ngumpulkeun baina salataini di antara dua salat min ghairi udrin kalawan tanpa udur kasafarin wa matorin seperti di perjalanan atawa hujan gede anu ngenying halangan kana berangkat salat nu matak sing hati-hati ulah sok sambarangan ngajama bari komo bari jeung teu nyaho ilmuna dereng we jama takdim jama takhir tanya ilmuna teuing teu nyaho ieu mah tuturut munding doang cacak-cacak nyaho ilmuna oge ngajama salat tapi tanpa udur faqad atababan maka sungguh eta si jalma teh geus ngadatangan hiji panto min abwabil kabairi tina panto-panto dosa nu gede naudzubillah min dzalik nu matak lamun sakira-kira can apal ilmuna ngajama atawa qosor ngajan keur di mana-mana ge mending keneh salat biasa bae. Rawahu parantos ngariwayatkeun kana eta hadis saha at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wal Hakim sareng Imam Hakim an Ibnu Abbasin ti Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhum walhamdulillah. Bab anu ka-14 dina kitab Tanqihul Qaul tentang kautamaan ibadah fardu parantos rengse maca nama tinggal ngalaksanakeunana bae. Ya Allah ya Rahman ya Rahim pamugi-mugi awasan abdi ti awal dugi ka akhir
sing janten ilmu anu manfaat sareng amal soleh khususnya pikeun sim abdi umumna kanggo sahabat anu kersa anu ikhlas ngupingkeun kana ieu rekaman sareng abdi nyuhunkeun ka Allah pamudah-mudahan sagala rupi kalepatan selama abdi maoskeun ieu kitab sing aya dina panghampurana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge sim abdi nyuhunkeun pidoa ka sadayana mudah-mudahan abdi diberikan kegiatan, diberikan yuswa pikeun tiasa neraskeun hanca-hanca kitab anu teu acan tararamat khususna anu terus diupload ke ieu channel can tamat. Mudah-mudahan ulah sampai ngagararantung ari hayang menepi ka tamat kabeh dan paheula-heula ieu teh ting heulaan tamat umur ting heulaan tamat kitab ieu. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.